Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah dina waktos kamari urang parantos rengse netelakeun panetelaanana ciri pikeun kalimah fiil anu nomor kahiji nyaeta kod. Tah yeuna urang teraskeun bae kana hanca anu salajengna nyaeta netelakeun ciri kalimah isim anu nomor kadua nyaeta sin nya. Tah jadi kalimah fiil teh bisa dibedakeun tina kalimah isim jeung kalimah harap teh salah sahijina ku kod. Bisa dibedakeun teh tegasna dicirian teh ku kodnya. Tah anu nomor kaduana teh ku sin. Tah ieu sin. Contohna seperti kumaha? Contohna seperti lapad sayaku mujahidun. Teu nya. Sin di dieu ngabogaan makna teu ngabogaan naon ari maknana. Tah ieu maknana lapad sin di dieu teh nyaeta litanpis gitu. Osok dilogatan ku logat supaya. Logatna teh jadi logat supaya. Naon atuh ari anu dimaksud ku makna litanpis? Tah jadi maksudna makna litanpis teh makna pagawean. Makna pagawean anu bakal dipigawe barianan deukeut waktu migawena. Barianan deukeut-deukeut waktu migawena. Contohna seperti kumaha? Contohna seperti lapad sayaku mujahidun. Sayakumu supaya, tah logatna supayanya. Sayakumu supaya nangtung. Saha jaidun kijaid. Tah lapad sayaku mujahidun di dieu teh maedahkeun kana bakal nangtungna si jaid dina waktu anu deukeut. Jadi si jaid teh bakal nangtung. Deukeut waktu bakal nangtungna teh sepertinya bakal nangtungna teh naha samenit ke depan, naha 2 menit ke depan gitu. Tah si jaid teh bakal nangtung teh. Jadi lapad sin teh maedahkeun kana litanpis nya. Makna pagawean anu bakal dipigawe barianan deukeut waktu migawena. Sok make logat supaya. Urang wihan deui nya. Jadi ciri kalimah fiil anu nomor kadua, nya anu nomor kadua teh nyaeta sin. Nomor kadua kalimah fiil teh dicirian ku sin. Ari sin di dieu ngabogaan makna, maknana nyaeta litanpis. Sok make logat supaya. Anu dimaksud ku makna litanpis naon? Nyaeta makna pagawean anu bakal dipigawe dina barianan deukeut waktu migawena. Contohna seperti sayaku mujahidun supaya nangtung saha jaidun kijaid. Tah jadi sayaku mujahidun di dieu teh maedahkeun kana bakal nangtungna si jaid dina waktu anu deukeut. Tah sakitunya. Tah mung sakitu wae penjelasan panetelaan pikeun ciri kalimah fiil sin nya. Tah kangge ciri kalimah fiil anu saterasna kin urang lajengkeun wae dina video anu salajengna. Mung sakitu wae ti sim kuring wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.